Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun jejer carios si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados, tapi sataacan simkuring neraskeun hanca caritana tekeng hilapnya wargi-wargi Sunda sadayana. Channelna di subscribe heula supados simkuringna leuwih sumangat deui dina ngabamblamna nyaritakeun sagala carios atau napi neraskeun sadaya lalakon carita anu dipedar ku simkuring. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana cuang kawitanan. Blesat kajeleng harita Supanta jeung Parwati laluncatan kaburuan disusul ku 20 muridna narangtung ditukangen maranehna duaan. Harita Supanta langsung mencerong nanya kaki bewok anu molotot dihareupeun 14 anak buahna anu ngajejer ditukangen manehna. Bewok naon andika teh teu euy sakitu baheula kukuring duaan teh dihampura supaya naon, supaya bebalik pikir. Nah geuningan ayeuna kalah kabeuki maceuh bae ngaruksak lembur-lembur jeung deui ngadenge. Andika teh geus tega mawaan wanoja diculikan, dipaksa dibawa ke markas anjeun. Kuring nuhunkeun andika geura sadar balikeun deui eta wanoja teh ka kolotna. Karunya kolotna nareangan cek Supanta nyaritana leuleuy ngaharepkeun Ki Bewok sadar. Bener andika mah teu mikir sakitu dibere waktu kukuring duaan, tapi ayeuna kalah kabeuki ngagalaksak lain ngaruksak harta benda deui. Ayeuna teh andika tega mawaan wanoja geura lepaskeun Bewok ulah ngaganggu deui masyarakat. Komo deui wani mawaan wanoja dijadikeun pamuas nafsu andika. Ulah kitu Bewok si inget guru urang teu nitah kurang ngalakukeun kalakuan kitu. Jadina kuring ngaharepkeun sadar Bewok sadar. Ceuk Nyi Parwati harita nimbrung kana caritaan salakina. Naon Supanta Parwati goblok sia, aing ka dieu teh lain hayang ngadengikeun caramah Arandika. Aing ka dieu teh rek nyen pabalitungan sabab Andika geus ngawiwirang dewek sia goblok. Ki Bewok harita langsung melotot mata nate kawas anu rek bijil bari teteh jaraga tuh riug kaayaan di dinya teh kawas aya lini. Harita Supanta jeung Nyi Parwati ngusahakeun sukuna supaya kokoh nempel kana taneuh ngan hanjakal 20 anak muridna mah loba anu ting jarungkal kusabab dina waktu harita dampakna kacida gedena kulantaran tadi oge di jero imah karasa kuatna getaranana. Komo deui harita aya pisan dihareupeun maranehna. Ki Bewok langsung ngegeblikeun sukuna kana taneuh. Ulah kikituan Bewok siana naonan sok atuh ari teu bisa dibawa bener mah arek naon. Kuring moal ngejat sasiku, moal lumpat, moal jejeri kupati sia. Sanajan Andika
kadengena geus leuwih hebat deui kamampuana kulantaran loba paguron-paguron anu geus diruksak ku Andika, tapi dengekeun kuring moal ngantepkeun Andika leuwih ngagalaksak deui salagi kuring masih kene hirup siah bewok. Jok Supanta nyarita deui bari mencrong tatapana teh beuki seukeut nempo banget Ki Bewok anu ka senter ku cahaya bulan anu kacidawa asna dina waktu harita lamun keur lain yang harepan jadug rampok pastina cuaca peuting harita teh kacida endahna kitu dina kaayaan waktu harita ngan hanjakal peuting harita teu saendah suasanana kitu anu ayeuna kudu disangharupan Supanta saprakanca. Hayang modar ieu mah sia teh nya sok gablek naon sia Supanta gerak kaluarkeun dewek ayeuna mah geus beda sia sabab ilmu ti aki-aki kur urang eueunan nahaonan keur dewek mah geus dipiceun teu digunakeun deui. Jadi Andika ulah ngaharepkeun bisa kawas baheula numbangkeun aing deui sia. Andika sok geura maju gablek kamampuan naon deui kulantaran lamun kamampuan nu baheula digunakeun ka dewek ayeuna Andika geus bisa dipastikan modar dina peuting ayeuna sia Supanta Parwati harita Ki Bewok nyarita kitu bari cacalakakan seuri ngaberakatak kacida bungahna. Tong sombong sia Bewok saluhur-hulurna langit tetep bae aya langit deui sia ulah sombong kuring jeung salaki kuring moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas sanajan kudu paeh dina waktu ayeuna teu nanaon nu penting mah aya dina jalan bener ceuk Nyi Parwati bari langsung masang kuda-kuda kacida kokohna. Parwati goblok sia teh hayang modarnya bener tapi dewek ayeuna bakal mere hampura ka Andika, tapi Andika kudu daek jadi bondon aing sia. Sanajan Andika geus boga anak sisa si Supanta teu naon aing hayang kene sabab Andika mah geulis. Parwati harita Ki Bewok nyarita kitu bari cacalakakan seuri atuh Nyi Parwati teh beungeutna kawas atah beuleum kacida ambek itu ngahina sia ka kuring Bewok montong ka menda-mendi ngomong teh sia ceuk Nyi Parwati bari maju salengkah tapi ditahan ku Supanta cicing heula. Nyai sabar ulah getah sarupakeun bahaya cek Supanta. Supanta dasar tolol sia teh serek modar bae masih kene ngomong gitu sia maju sia Supanta. Hai barudak montong cicing bae maju serang podaran kabeh sabae oge anu wani ngalawan podaran. Jok Ki Bewok harita langsung ngagorobok marentah sakabeh anak buahna atuh cileng terang buk hiuk leplos cerelat kacileng buk jebrot koleang kubra tobat Kang Supanta tulungan aduh nyeri kubra. Harita sababaraha muridna pada ngacungkel kakeunaan tenggelan jeung tonjokan salianti kitu aya bedog anak buah
Ki Bewok nyasar karena leungeun suku ngasasar karena sagala rupa lain ti eta baik salah sahiji anak murid Supanta aya anu kakeunaan beheungna atuh. Dina waktu harita Kacida getir jeung leuwasna keur Supanta jeung Parwati. Setan sia Andika bener-bener goblok sia. Bewok maju sia. Aing ayeuna moal mere hampura deui ka Andika sia. Harita Parwati jeung Supanta Kacida ngagilir ka amokna molotot kulantaran nempo kaayaan anak muridna loba anu cilaka. Di tadi oge dewek geus nitah maju goblok leungan cidog bae sia teh. Cek Ki Bewok nyarita kitu bari manehna mah cicing bae tagan teu ngalakukeun nanaon beda jeung Parwati katut Supanta anu geus masang kuda-kuda jurus anu Kacida ampuhna anu salila ieu dipake andalan ku manehna. Tapi dina waktu harita kawas nama Ki Bewok ngan saukur nempo ku sabelah mata kulantaran percaya diri dina bakal mampu ngelehkeun Supanta jeung Parwati. Setan sia rasakeun yo corelat pelesat kaceleng leplos tak pledak tak duk harita Parwati jeung Supanta kakeunaan tenggelan Ki Bewok atuh duanana ting jalijeg mundur sababaraha lengkah ka tukang. Cek dewek oge kumaha Supanta Andika geus eueuna naon deui keur dewek ayeuna mah sia. Taribakeun dina waktu ayeuna Andika bakal modal dina leungeun dewek sia. Tapi Andika Parwati sakali deui dewek nanya daek teu sia dijadikeun bondor dewek. Lamun daek tangtungna Andika bakal salamet. Setan sia teu hayang teuing aing mah leuwih keneh modar daripada kudu diduksak ku sia. Bewok tak syakeun yo siup hiup corelat kaceneng harita sakabeh jurus andalan anu dicangking ku Supanta jeung Nyi Parwati dikaluarkeun kabeh hayang ngelehkeun Ki Bewok. Tapi tetep bae ayeuna mah bener-bener Ki Bewok gerakanna leuwih gesit jeung deui teu katitenan satiap tenggelanana Kacida cepetna silih ganti neunggel careham jeung dada Parwati katut Supanta wuk leplos jebrot koleang kubrak modar kok dewek moal bere dihampura deui sia. Supanta Parwati bongan Andika campelak ka dewek rasakeun sia hiup leplos kurentel harita Supanta jeung Parwati masih kene bisa ngahindarkeun sababaraha tajongan jeung tenggelan Supanta. Duanana langsung mesat pedog manehna sret wuk gambleng bedog anu Kacida sekeutna nanggal pisan karena anggota badan Ki Bewok an hanjakal. Kacida bingungna kulantaran awak Ki Bewok teh Kacida wadukna. Sok kadekan ku Andika sameme dewek pungkas kahirupan Andika sakabeh puaskeun heula kahayang Andika duaan sia Supanta Parwati. Harita Ki Bewok terus-terusan cacalakatakan seuri bokat ku bunga. Setan sia rasakeun dia modar sia
wuk wuk, leplos, wuk wuk, plus, plak plak plak, jebrod jebrod, modar sia. Dewe geus moal ngampura deui sia Parman Parwati atau Parwati. Kemana si Supanta? Parman kemana? Parman Supanta, Parman Supanta, Parman tot. Ngaran sia teh si Parman atau Supantot. Ketet kehet goblok sia. Ngahina ka dewek sia. Rek Supanta atau Parman sama bae ngaran dewek eta teh goblok. Ceuk Supanta harita beuki nah beuki kacida ambokna. Tapi ambok jeung kemampuan ayeuna mah geus teu bisa diandalkeun dina waktuna mameureunan. Ki bewok teh geus teu hayang micenan waktu deui, langsung ngirimkeun tenggelan anu ngandung kakuatan batin kacida rohakana dina waktu harita nanggal pisan kana dada Supanta atau Parman jeung Parwati pemajikanna. Rasakeun modar sia. Hiu jebrot jebrot. Tobat Ujang, ampura ma Ujang, sing salamet Ujang, sing gede Ujang, balaskeun dendam bapa jeung ma Ujang. Les harita Supanta jeung Parwati langsung ngagoler ke kejetan, ngalupaskeun nyawa. Atuh dina waktu harita anak buah Ki Bewok langsung surak kulantaran maranehna oge geus beres numbangkeun sakabeh murid-murid Supanta. Warga nyinglid kabeh kalabur nyalametkeun diri masing-masing kulantaran pinuh ku kasieun. Turuk ayeuna imah Supanta, turuk ulah diantepkeun. Aya nu ngeusian kedep podaran gawat sia. Tong dilakeun deui podaran, hartana rurun kabeh rurun. Warga anu boga gadis-gadis cokotan bawa. Harita Ki Bewok langsung ngakurowok marentahkeun kabiasaan manehna tara nyesakeun wangunan atau bangunan-bangunan musuh-musuh anu kumanehna di ala nyawa dina waktu harita oge. Ngan saukur sababaraha menit imah jeung padepokan Supanta teh geus digulung seuneu ngabebela. Puas dendam dewek geus beres. Mak bapak aduh panas, mak bapak panas, tulungan Nini, aduh Nini kumaha Nini tulungan otong Nini. Di jero imah anu keur ngabebela teh kadenge anak Supanta ngalengis ceurik menta tulung ka indung bapana jeung ninina anu harita geus parlaya kulantaran ditanda saoge ku anak buah Ki Bewok. Eta geuningan budakna kaciri hirup keneh na teh dipodaran ku Andika. Ceuk salah sahiji anak buah Ki Bewok nanya kitu ka baturna anu tadi ditugaskeun asup ka jero mariksa sagala rupana jeung nyokotan barang-barang berharga Supanta samemeh imah jeung padepokana diduruk. Alah kun bae ge da budak leutik mah moal bisa nanaon ieu ke oge ilu ka beuleum lain kitu Kang Bewok. Ceuk salah sahiji anak buahna anu ditanya ku baturna nanya kitu ka Ki Bewok. Bener geus ayeuna mah geus harta geus beak digerudankan koran dikatik imah-imah warga jeung imah Supanta. Geus Kang Bewok geus tuh geus ngumpul. Awe loba awewe loba tuh menang 5 gadis. Geus bawa ayo kabur tinggalkeun ieu tempat keur naon.
ayeuna mah dendam dewek geus rengsek. Wah, ayeuna tinggal balik. Aing sugema. Lepaskan kuring ulah dibawa kuring. Teu hayang sia, teu hayang. Lepaskan. Harita para wanoja anu dipanggul ku sababaraha anak buah Ki Bewok ting jererit hayang lepas tapi teu bisa kumaha kulantaran ngan saukur kahayang tanaga teu mampu ngalawan kumaha. Geus kitu mah laluncatan ting brebet ngumpat muru kaleuweung di mana tempat markas Ki Bewok ayana. Jeleng blesat berebet sakedeung oge geus eueuh hiji acan para rampok teh tieta lembur. Atuh warga anu nyarumput harita kalaluar bari ruwah riwih careurik aya nu gogorowokan menta supaya padepokan jeung imah Supanta dipareuman seuneuna kulantaran kadenge oge kumaranehna masih keneh ceurik matak pikarunyaeun anak Supanta. Paruman gawat paruman, aduh Gusti, si Nyai dibawa kudu kumaha nulunganna. Aduh anak kuring dibawa, aduh anak kuring kumaha ieu parawan, aduh bingung kudu kumaha nulunganna. Tulungan heula ulah wae geus kitu, aduh dibawakeun bae heula, nu penting mah urang tulungan heula tuh budak pupuh kampung urang karunya bisi kapeulem karunya. Cek para warga campuh sagalan ngaromong teu pararuguh kulantaran pada boga kasieun jeung kanyeri anu dirasa ku maranehna. Tapi sanajan ngusahakeun imah jeung padepokan anu dibeulem ngabebela dipareuman kucai jeung kusajabana, tapi kulantaran seuneu teges ngabebela ka ceda gedena akhirna mah ngan saukur ngaharulang bari nutup imah jeung padepokan anu geus beak dihakan ku sakadang seuneu. Aduh karunya teh kumaha si Ujangnya, aduh Gusti kumaha si Ujang bening eta teu kadenge deui sorana buah-buahnya. Aduh karunya teh, aduh Bang Supanta, hampur Abang Supanta geuningan salian teh ajeun jeung pamajikan cilaka teh ayeuna ngorbankeun diri keur ngabela ieu lembur. Anak arajeun oge ayeuna mah geus jadi korban kabeulem dasar biadab, rampok teh biadab. Aduh Gusti aduh ampun. Harita campuh ting jererit ting kocak matak gempur anu ngadenge warga kampung harita ting gorowok teu pararuguh mangarunyakeun anak Supanta anu aya dina kepungan eta seuneu jeung deui geus teu kadenge. Dina pamikiran maranehna geus pasti anak Supanta teh kabeulem. Waktosna kabojong seefnya wargi hapunten urang cekapen dugi ka dieu heula kumahanya kaayaan eta lembur jeung deui. Nah bener anak Supanta jeung Nyi Parwati teh ilu kabeulem ku seuneu anu ngabebela di jero imahna. Cag urang tunda heula dugi ka dieu insyaallah kapayuna simkuring teraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.